Lain aing mah ku goblogna jelema eta pake nanya ka aing goblok sia mah. Teu baralek nanya ka aing, majarkeun teh bah cenah. Ieu aing mah heran ku pamajikan, acan ge lebaran acan naon. Geus loba pamenta cenah hayang meuli itu, hayang meuli goblok sia teh. Ulah ngomong ka aing. Nyaho teh sia. Pikiran aing ge keur lieur goblok, aing ge sarua dipertanyakeun anjing sia teh. Ayeuna teh aing keur bararingung goblok tanya. Aing ge di ayeuna teh geus dirinci tah ku pamajikan teh. Keur meuli baju budak, keur meuli baju indunga, keur meuli daging anjir geus dirinci. Di total goblok hampir miris ka 3 juta. Sedangkeun aing anjing gaji ngan 3 juta oge. Cik malalikir atuh sia teh. Aing ge ayeuna teh keur lieur, tapi untungna aing mah jadi lamun keur lieur kitu teh buru-buru aing mah ngopi nya. Tah ngopi liung. Ngaroko aing kan sabatang mah samsu. Plus we aing ngaroko. Alhamdulillah pikiran aing angger we lieur anjing kamikiran pamajikan aya ku meuli baju can lebaran. Goblok.